Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya sapara kanca. Anu mana Mang Jaya sapara kanca bade ngahanca dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung. Ieu dongeng para mitra karangan Giliksa ayeuna name bagian kagenepnya. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian kalima, ayeuna ngahanca bagian kagenep masih mendepi tembean keneh. Atuh Mang Jaya bade ngadugikeun ka mitra sadaya nyaeta waktos seueur naroskeun para mitra waktos Sundanya gitu. Sajam-sajam lah nyaeta upami dipayun kantos ngagambarkeun masalah siang ayeuna wengi para mitra masalah wengi ngawitan pisan di kawitan tina sareupna nyaeta jam genep wengi para mitra sadaya terus jam genep sonten gitu nya magrib lah gitu jam genep gitu nya eta namina sareupna para mitra sadaya geus sareupna barudak segera ngarampi gitu nya bisi ngesane kala cenah gitu cekolot teh nyingsieunan ka barudak supaya gancang ngampi terus ke masjid mun ka masjid dawa terapi salat maghrib di bumi gitunya para mitra mangga nyangakeun dongeng nu judulna Cipanon Indung karangan Giliksa dina bagian kagenep wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Mangga urang teraskeun hanca dongeng ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah bae. Wilujeng ngadangukeun dongeng ieu mangga nyangakeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Giliksa dina bagian kagenep. Kocapkeun para mitra sadaya, sorena Nyi Sarmi geus datang. Malah mah geus bebersih sarta dahar jeung anakna. Sangu satimel hasil kuli bea kuduaan teu ngagehan ka salaki da manehna sorangan ge seuseut mahi. Rojali ulah ulin ka mana wae ai namanya. Cicing we di imah da mak moal ka mana-mana, yu urang sare ngarah teu hayang ulin. Mun bapa datang ulah nemalanya antep we nya. Cek Nyi Sarmi sanggeus wanci liwat Isa. Rojali nurut terus asup ka kamarna goledag reup sare teu loba pamolah da geus seubeuh dahar. Nyi Sarmi teu terus sare sanajan cape oge tapi kaluar deui ti kamar. Tuluy nyayagikeun parabot dahar dina meja nu geus reyod. Boboko dituruban piring ditangkubkeun gelas paranting nginum oge nangkub. Aya coet aya pisin leutik jeung rijen wadah lalab sinang ngariung di dinya kawas rek nyuguhan semah. Sanggeus rengse Nyi Sarmi asup deui ka kamar bari ngagerendeng lalaunan. Lalaki teu boga uteuk mah kudu diwaras sina mikir jeung sina ngarasakeun. Kumaha jengkelna hate aing. Kitu gerendengna tuluy ngagoledag kana kasur. Gigireun Rojali tapi teu bisa sare lantaran pipikiran kumalayang bae ka salakina. Nu beuki dieu kalah kabeuki maceuh. Di luar kacida jemplingna taya jalma nu ngulampreng. Sora jangkrik patemalan jeung baturna kalah kamatakna mahan ngeri kana hate Nyi Sarmi. Komo mun ngadenge sora gaang hatena bet asa lalewang. Sora bueuk mata keueung hirup teh asa nu ngelis taya keur panyalindungan. Kira-kira wanci sareureuk budak. Kadenge aya nu leumpang di buruan tuluy aya nu ngagoloprak dina golodog. Sigana mah awi nu geus lesot katajong ku nu unggah. Golodog geus kacida abut-abutanana da karta taradaek menerkeun kahayangna ulin jeung main kartu bae. Tah saha nu datang? Si Karta tawa Sema, ceuk hate Nyi Sarmi bari tuluy cengkat lalaunan. Ceulina meuni teu sirikna rancung-rancung we ngadedengekeun sora di luar. Tekung silila pok aya nu ngomong di luar. Mi, Sarmi, bukakeun panto. Karta nu di luar teh manehna kakara harita balik ka imah sore-sore. Da biasana mah balik subuh atawa beurang pisan. Buka we ku sorangan da teu ditulakan kawas kakara we atuh. Nyi Sarmi ngajawab bari jeung keheul goledag ngagoler deui. Kolotra Karta mukakeun panto tuluy asup bangun rusuh. Sup ka kamar tumpat tempo sakeureung ka Rojali tuluy kaluar deui. Lempang meni berag-berig berug muru meja tuluy terus kadenge nyicikeun cai kana gelas regot nginum. Mi,
Geus sadia kejo acan ye lapar ye. Karta nanya deui tuluy leumpang lalaunan ka kamar. Tong nanyakeun teang we kadinya kana tempatna. Geus aya atawa acan? Kudu boga kahayang sorangan ari jadi jelema ulah nganalkeun batur. Jawab Sarmi. Bari menerkeun simut mulen sirah ku samping. Ye ditanya sabener-bener ngajawab kana wae. Naon hese namun ngomong nu bener atuh. Sar awewe atah wara. Karta kukulutus. Luy ngadeuketan kana meja ret kana boboko ret kana piring jeung parabot sejen. Nyeh karta seuri dina pikiran geus kumalangkang sangupulen jeung deungeun anu ngeunah. Gek diuk dina korsi tuluy sadia piring kop kana cukil rek nyiuk sangu. Barang dibuka tutupna karta calangap bakat ku kaget. Sababoboko eusina lain sangu tapi kartu gaple. Sajongjongan mah karta ngahuleng leungeun ngeleper guluprak cukil ninggang piring. Panon bolotot keneh kana kartu nu kacida lobana. Minuhan boboko sanggeus radalila karta ngusap beungeut. Be, amuing kacida teuing ari si Sarmi. Naon ieu teh hartina? Karta leuleus lir nu dipupul bayu. Beuteung karasa murilit leuwih lapar hayang dahar ti isuk can kungsi kararaban sangu sakeprul-keprul acan. Di warung Bi Mot ukur ngadahar goreng pisang 2 siki kitu ge meunang nganyu. Karta mikiran maneh. Teu daekeun ngambek tapi kala ngahulang mikiran eta kajadian. Sabab ku sakitu ge geus kaharti yen pamajikanana bener-bener teu boga beas. Da isukan oge teu aya urut-urutna nyangu. Ti isuk oge teu aya urut-urut nyangu, dapur teh ti iseun teu mirun seuneu. Kaharti tu ayeuna pamajikan teh nyarek ngadu ka aing meureun. Ulah main kartu wae sabab dahar teh tetep we kudu ku kejo. Lain ku kartu. Tapi kumaha lamun geus kieu ye? Naon kudu dipilampah ku aing mangkaning ngapang nabalik heula teh ka hiji rek dahar heula kadua rek nginjem duit ka si Sarmi susuganan bogaeun kene. Ceuk karta dina hatena bari ngahulang bakat ku bingung. Tuluy ngadeuketan ka kamar panon morohok kana hordeng nu geus kucel tungtung narawing. Mi, Sarmi, udang heula sakedeung atuh akang rek nyarita ye. Ceuk karta. Teu ambek jiga biasana tapi Nyi Sarmi teu bijil. Teu hudang malah mah teu nemalan-nemalan acan kalah ka kerek meuni nyegrek. Padahal mah teu sare dah hayang ngadenge kana omongan salaki nahare kumaha. Mi, Sarmi, hudang sakedeung akang aya perlu. Karta keukeuh nita hudang ka Nyi Sarmi, tapi Nyi Sarmi ge keukeuh teu ngagugu api-api teu ngadenge kana omongan karta. Tungtungna karta bingung gek diuk dina samaksa heulai. Ngahulang bari nangeui gado panon molohok kana cempor pipikiran kumalayang ka mana meuni nyawang kanu can puguh karuhan. Dina waktu nu sarua di imah Ocim aya keneh nu pating gerendeng ngobrol. Bangun nu kacida bungahna. Sabab sakapeung mah kadenge pating cakakak seuri horeng Ocim jeung Suha katut ili. Nu geus ngabaku sok ngariung di dinya ngadon main. Ngan harita eureun heula sabab karta keur ka imahna. Bebe jarek nyokot duit keur modal sarta rek dipake mayar hutang ka Ocim nu geus lila teuing teu kabayar. Naha bet lila teuing si karta teh nya? Palang siang kabur euy. Ocim hariwangeun bisi karta teu balik deui. Moal wanieun kabur. Lantaran kuring geus nyaho kana kalemahanana. Paling keur badami jeung pamajikanana keur mikiran duit pikeun mayar hutang teh. Ai Cim, sabaraha hutangna karta teh? Suha malik nanya panon neuteub bangun panasaran. Dihitung-hitung teh geus aya 3.000 euy sabab kaasup nu dipake dahar ku manehna. Acan urut roko, acan urut jajan di warung Bi Emot. Pan sawareh mangandalkeun dewek teh. Hariwang euy bising. Alah teu biseun mayar we dewek rugi ye. Ocim garo-garo teu ateul. Ayeuna ngarasa kaduhung sagede gunung sabab duitna loba nu bea ku karta diinjeum bari jeung teu puguh mayarna. Saeutik keneh can 100.000 atuh. Tapi alusna mah geus we heula lah ulah dibere nginjeum sina lunas heula eta teh. Sabab lamun terus-terusan kitu naon hartina pan urang nu rugi. Suha usul malah ili ge sapikiran. Ocim ngahuleng lilanaker. Bener kudu kitu euy kaharti ku deweke. Ceuk Ocim deui. Sanggeus rada lila manehna ngarasa para mitra sadaya lebar ku duit, bisi duitna beak ku diinjeuman. Ari ayeuna rek kumaha Cim? Suha nanya deui. Kieu ha, si karta kudu mayar heula hutangna ka dewek. Lamun can boga duit ulah dibawa main.
Da sabab ngarugikeun atuh ka urang sarerea. Atawa ku dewek rek dipaksa sangkan kudu buru-buru mayar. Mun perlu rek dijabel imana jeung tanahna, tak kitu rencana dewek teh euy. Heuh, satuju atuh. Memang kudu kitu warah we jelema kitu mah. Suha jiga nu hayang puas. Syukur ari satuju mah. Urang ngakalan heula tapi ulah waka geruhnya bisi si karta pundung manten. Saterusna mah ngobrol kanu lain-lain. Ocim jeung baturna nu duaan ngadaguan karta kalayan sabar. Kira-kira tengah peuting karta ngurunyung datang bari mawa hate nu bingung. Sabab di imah meunang kanyeri nu lain lumayan, pamajikan tetep teu daek nyang hareupan, kalah kakerek nepi ka nyegrek jiga nu ngahaja ngantep ka manehna. Para mitra kaum dangu, kama kumaha kaayaan karta harita. Memang tiasa kasawang ku urang ge para wargi kaayaan karta teh. Beteungna lapar awakna leuleus pipikiran kaweur matak pusing. Tapi karta teu kapok jol deui ka imah Ocim, jol deui datang. Sabab ngan kadinya dinyana kawanina teh kanu sejen mah taya harapan paling-paling oge pada ngusir. Da geuning karta datang, kumaha hasil da? Ocim nyerengeh seuri. Tapi hatena geus ngageremet rek ngancam ka karta. Nya Cim hampura we rada telat lantaran aya halangan ieu teh. Ceuk karta bari gek diuk paroman katara alum beungeut pias kasorot ku cempor. Kumaha hasil? Menang sabaraha duit keur mayar hutang teh ka dewek teh? Tongok kabalitungan hutang Cim lantaran dewek teh keur bingung ieu teh. Boro-boro keur mayar hutang keur modal ge eueuh. Malah mah nepi ka kiwari teh dewek can manggidahar ieu pamajikan kalah kanyiksa. Nyuguhan dahar teh ku kartu domino euy mun dipinu saboboko. Nya meunang ti mana tah? Baturna tingcak kakak nyeng serikeun atuh mending ngajeletit kana hate karta. Asa dihina jeung digeugeuikeun tapi karta teu bisa naon-naon. Iwati nyarengeh api-api milu bunga padahal hatena ancur. Tak kulantaran kitu wayahna we Cim ulah waka balitungan hutang euy. Teu bisa tah euy. Teu bisa kitu wae sabab maneh ge nyaho apana teh duit teh lain duit tiis euy. Duit panas nu salilana muter. Lamun eta duit cicing we di maneh atuh lapur euy modal teh moal golang. Sigana kalah kabeku atuh. Tak kulantaran kitu wayahna urang ngayakeun heula balitungan bising teu puguh jujutanana ge. Maneh perlu nyaho. Sabaraha hutang maneh ka dewek? Nyope we hitung-hitung sabaraha kabehna. Karta jamedud hatena panas. Ari nurutkeun catatan dewek mah euy. Hutang maneh teh geus aya leuwih ti 20.000. Tak kitu euy. Kumaha akur jeung catatan maneh? Karta teu nemal. Manehna kalah ngahuleng asa teu percaya kana eta caritaan. Hutang manehna geus sakitu gedena padahal unggal nginjem ge tara gede ukur 1.000 perak. Tapi rek ngabantah teu bisa sabab teu boga catatan nu pasti ukur diingat-ingat wungkul. Nah, kalah ngahuleng euy, teu kaharti atawa kumaha? Ocim panasaran. Nah, mun asa gede-gede teuing hutang teh urut naon teh? Itu. Make nanyakeun urut naon ari maneh? Piraku teh rumasa? Apaan maneh teh ngahutang dahareun jeung rokok meni teu sirikna unggal usik. Ditambah ku duit keur modal ngadu ampir unggal peuting potol-potol we maneh teh. Pan sok nginjem ka dewek teh jeung kasih suha piraku rek diangles? Ocim rada molohok. Sabab karta jiga nu teu narima kana hutangna. Lain rek ngangles Cim tapi hayang puguh hitunganana we atuh. Mana atuh catatan maneh sok cempokeun ka dewek? Nu matak teu nyatetkeun dewek mah. Karta bangun bingung. Hatena beuki sedih ari rasku nasib diri. Tapi nepi ka ngalaman kitu, Ocim nu tadina dianggap bageur jeung berehan teh nyatana mah rek ngajiret beheungna. Da eta kasalahan maneh euy, nah atuh gagabah teuing. Kudu dicatetkeun atuh ngarapuguh hitunganana. Udah padu nganyuk we. Pan kieu buktina ye. Keur maneh moal rugi da memang di arah pokona meureun. Ngarah mayar teu loba teuing di arah pohona, tapi keur dewek mah rugi euy. Ocim beuki nyedekeun ka karta. Nyaritana ge teu semu-semu nu ngahina jeung mapanas hatena. Geus Cim lah ulah kapapanjangan euy sabab dewek teh boga pikiran ya. Dewek ge moal nepi ka boga pikiran kitu atuh. Dewek rumasa salah sarta ngaku yen boga hutang anu sakitu, tapi moal waka dibayar ayeuna sabab can nyekel dewek teh. Minta tempo we tulanan euy. Dewek teh rek usaha heula. Karta eleh deet kapaksa narima. Itu bisa kitu we lah. Kudu aya perjanjian nu puguh atuh sabab mun diantep sakadaekna mah moal bener.
Rek iraha maneh mayar. Make watos atuh. Nah, teu percaya ka dewek Cim. Karta cengkat panon molotot. Ye, lain teu percaya tapi kudu aya cekleunana. Ngarah dewek teu samarangan nagih. Ngarah teu menta isuk sore. Tapi nagih teh dina waktuna nu geus dijangjikeun. Tak kitu maksud teh, ulah waka amek euy. Karta ngahulang deui. Manehna asa kapeupeung mamaras da puguh ningang di salah bae. Kawantu ngarumasakeun gede hutang nu teu puguh dumukna. Sabab duit eta keneh muter di dinya di pamaenan. Anu diitung ukur bilanganana ari duit tetep dina leungeun Ocim. Karta jadi bingung. Enak kieu ta euy. Sangkan maneh teu bingung jeung teu kudu mikir-mikir hutangnya. Lila-lila teuing dewek rek mere pelaturan ieu. Pokona dewek rek me aturan ka maneh. Carana kieu. Maneh kudu buru-buru mayar hutang samembe beak waktuna saminggu. Hartina mah dina jero saminggu maneh kudu usaha sate kapolah neangan duit pikeun mayar hutang ka dewek nu gedena 25.000. Lamun dina jangka saminggu teu bukti kapaksa dewek rek ngajabal imah jeung tanah nu dicicingan ku maneh. Ku jalan ngarawat susuratanana. Lamun duit teu bukti wae eta imah jeung tanah jadi milik dewek. Tak kitu carana. Kumaha karti ku maneh ta? Hah? Na teu salah teh omongan teh Cim. Menika bina-bina teuing euy. Karta meni ngajenghok bakat kureuwas panona buringhas. Nah, make nyalahkeun ka dewek. Teu salah dewek mah. Sabab sagala rupa ge geus diperhitungkeun. Sangkan teu beura teuing ka maneh. Jeung teu rugi teuing atuh ka dewek. Eta mah tinggal mikir-mikir we maneh mah. Mun lebar ku imah jeung tanah geura buktikeun duit sajero dina jero saminggu 20.000. Kitu we geus. Karta ngahulang. Hatena ngarasa kaduhung lantaran babaturan nu dianggap nyaah jeung berehan teh nyatana mah nyakek beheung lalaunan. Ari sabab dina mangsana manehna susah makalah kanamahan berat namahan bang baluh kana pipikiranana. Kumaha ta? Satuju henteu euy? Kudu putus ayeuna ieu teh, teu meunang diganggayong pokona mah. Lamun kahayang maneh kitu heugu dewek disanggupan. Menta waktu saminggu pikeun usaha neangan duit, tapi lamun dina waktu saminggu teu kabayar ulah waka ngajabal imah jeung tanah euy dewek menta tempo. Teu bisa atuh segala-gala teh. Tetep kudu kitu mun saminggu teu bukti imah jeung tanah rek dijabal ku dewek. Geus teu kudu nawar deui jeung we geura usaha pikeun ngayakeun duit. Carana mah kumaha we? Dewek mah teu hayang nyaho. Kumaha maneh pokona mah nu penting mah dewek mah aya duit we. Ocim bener-bener jiga nu hayang meres. Teu mikirkeun kana kasusah batur. Atuh meni ngahulang karta teh sirah karasa lieur. Bumi alam asa muter kasusah jeung kabingung ninihan dirina. Meni asa pejep ngalelep ka jero di jero pisan. Tadina mah pangna datang ka Ocim terek ngahibur hate. Sangkan teu sedih teuing dari imah ka cidaharenghengna. Tapi buktina bet leuwih peuheur batan di imah. Matak bingung kabina-bina akhirna karta jadi nekad rek ngajalankeun naon bae nu ceuk manehanana bener sabab karta geus teu percaya kanulian ka indungna ka pamajikanana ka sobat-sobatna hiji ge teu aya nu bisa dipercaya. Aing kudu mikir, aing kudu nebus ieu kajadian ku tekad nu kuat. Sangkan bisa nemongkeun pangawasa ka si Ocim. Yen aing ege bisa ngajalankeun naon bae nu dianggap bener ceuk aing. Kitu ceuk pikiran karta nu ngaduruk hatena jadi tamah panas sarta ngagedur harita teh amarahna nguntab-nguntab dina dadana. Rasa ceceup jeung geuleuh ka Ocim sabatur-batur mimiti timbul sabab dirina geus disapirakeun, geus asa dihina, diceceleh, dibeak-beakeun nepi ka taingorana. Kaayaan kacida jemplingna Ocim jeung Suha katut ili teu ngaromong. Kalah ngaharulang bari nempokeun karta nu harita keur mikiran nasib. Nyawang jalan sorangeun geusan ngalaksanakeun tujuan hirup. Lila-lila Ocim ngarasa jengkel sabab karta cicing bae pok nyarita. Kumaha ta? Dewek lain teu karunya ka maneh euy, tapi urang sarerea boga kewajiban masing-masing jeung boga bang balu sewang-sewangan. Tak kulantaran kitu kapaksa maneh kudu buru-buru usaha pikeun meunangkeun duit. Sabab duit nu diinjem ku maneh rek dipake ku dewek. Nya lamun carana kitu mah sarua jeung neuk-teuk nyieun anggeus atuh euy. Hartina mah neuk-teuk nyieun anggeus. Teu mere kasempetan ka dewek pikeun ngajait diri tina jurang kasusahan. Maneh geus megatkeun tatali tina hubungan sosobatan sarua jeung ngusir ka dewek. Sangkan teu datang deui ka dieu. Sarta teu ngahiji jeung maneh.
Megu dewek diterima, sabab dewek oge mampu hirup sorangan. Bisa nangtung kalayan mandiri teu perlu bantuan ti maneh. Pek dagoan dewek rek indit. Dina hiji waktu hutang-hutang dewek ka maneh pasti lunas. Cekarta bari terus nangtung lalaunan memeh indit neuteup heula babaturanana hiji-hiji. Panglilana neuteup Ocim tuluy kasuha jeung Ili. Geus kitu ngajengkat indit tuluy teu ngareret deui. Brung pantos satengah dibantingkeun, les karta teu katempo deui dilegleg ku poekna peuting. Para mitra kaum dangu, sakedapan mah jempe. Ocim harita colohok, para mitra melong panto, suha jeung Ili silih teuteup. Aya rasa melang jeung hariwang nu nyelap dina hate, inggis ku bisi rempan kusugan. Bisi karsa karta kasinggung atina, karaheutan hatena, nu akhirna jadi mamala. Anu akhirna jadi nimulkeun kajadian-kajadian anu matak teu diharepkeun di akhir ceuk paribasana. Aya gantar kakaitan catang supaan tunggul sirungan. Atu puguh suha jeung Ili katut Ocim, harita teh para mitra kari ngadagoan hasilna bae. Tapi eta kajadian geus kitu kaayaanana karta idit bari mawa hate peurih. Nah matak untung atawa matak buntung can bisa kateguh para mitra kumaha buntutna. Kumamun geus kieu Cim namu naon-naon si karta euy, suha ngebrehkeun ka hariwangna bisi manehna dikakalakeun ku karta. Teu kudu salempang si karta mah lain jelema baragajul. Jeung deui manehna mah ibis buri ongko. Moal boga niat-niat nu lain-lain sieuneuh lah ku dewek ongko. Jawab Ocim tegas jiga nu nya ngarasa ludeng jeung teuneng. Tapi hatena mah lelenyapan sabab kadenge keneh sakabeh omongan karta. Utamana mah anu netelakeun yen hutang karta bakal dibayar lunas dina hiji mangsa. Hal ieu nimulkeun ka hariwang, bisi karta mayar hutang ku kanyeri ati. Mulangkeun larawirang ka manehna, cohagna mah males ku kanyeri cenah para mitra. Tapi mun lilik kana omong-omongan mah jeung sikepna euy si karta teh jiga nu ngancam ka urang euy. Sabab di henteu oge manehna teh tas meunang kateungeunah ti urang. Kuring mah salempang bisi goreng temahna we. Matak jadi mamala ka urang sarereapan ripuh meureun. Suha ngebrehkeun deui ka hariwangna. Nya geus kajadian kitu mah dalah dikumahakeun bae urang mah tarimakeun kalayan kasadaran. Ngantang tu dewek moal cicingeun. Sabab boga hak pikeun ngabela diri jeung deui naon kasalahan dewek pan. Pira kadar nagih hutang mah wajar da hutang kudu dibayar ku manehna ge. Ocim tetep teu nemongkeun ka sieun. Sabab bisi harkat darajatna turun bubuhan boga sifat nu somong jeung takabur. Suha jeung Ili teu ngaromong deui jep-jempe. Nu kadenge ewati sora jangkrik di pipire jeung daun cau nu pating korosak. Katebak ku angin, langit cedeum bentang aya nu taya nu temong. Hawa karasana tiis mata koream lumampah peuting, malah keur meujeuhna ngeunah sare. Tapi karta mah harita teh keur leumpang sorangan ngagidig teu puguh nu dijugjug. Rek imah teu wani asa era ku pamajikan. Rek ika indungna sieun bisi digelendeng da puguh rumah sasalah. Tungtungna tuluy leumpang muru ka hiji garduh rona. Sanggeus tepisup ka jero ka sampak teh aya nu keur saresa urang durukan ruhai jigana mah urut ronda si duru. Ai. Nah ngarona teh kala kahees kumaha mun aya bangsat. Ceuk karta bari melong kanu sare. Ngarengkol dina palupuh di karimun sarung. Karta mikir sakedeung akhirna sadar. Mun manehna cicing di dinya tangtu bakal goreng temahna bisi loba pertanyaan ti pihak rona. Atuh saterusna mah ngaleos deui indit teu puguh nu dijugjug. Poe eta para mitra sadaya kacida hegarna. Panon poe moncorong ti tebeh wetan dibagiakeun ku recetna sora manuk. Nu disada bari pating arac lauk dina dahan kai. Urang cileutik geus arinit ka pagawean masing-masing sedengkeun sarmi ngahulang sorangan dina bang barung. Mikiran nasib jeung mikiran nu jadi salaki. Peuting tadi tas diwarah dibere dahar ku kartu-kartu domino. Akhirna karta punung teu datang deui, tapi ka isuk teh malah mah geus beurang pisan. Karta teu aya datang malah taya beja, taya carita. Atuh geus kajadian kitu mah hate sarmi ngarasa melang bisi salakina luluasan. Indit kanu teu puguh bari bawa niat anu teu hade. Duh, Gusti Nu Maha Agung, kedah kumaha tu abdi teh. Asa kalintang abotna mayunan Kang Karta. Dileuleyan kalah ka nyaluntang, dibere kasar kalah ka mantangul. Dibobodo kalah ka ngaco.
Kedah kumaha ngalilirkeun hate nu jadi salaki. Kumaha nasib abdi salajengna? Cek Nyi Sarmi sumambat kanu maha kawasa tina wahing ku taak mikiran karta. Nyi Sarmi jiga nu sungkan lumampah ti isuk ngajentul bae dina bang barung. Panon poe beuki luhur panas beuki moreret. Sedengkeun manehna tetep cicing didinya bari jeung teu mawa hasil. Kalah kanamahan kasusah. Akhirna basa bedug lohor geus ditakol, Nyi Sarmi gancang kacai rek abdas. Geus kitu mah tuluy ngalakonan salat lohor. Nu saterusna deui indit ka imah mitohana rek laporan ngeunaan salakina nu taya mulang-mulang. Sabada datang ka imah Mausih, Nyi Sarmi teu loba pikiran. Langsung nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian. Sarta ngabejakeun yen karta teu aya balik, malah teu aya bejana acan. Puguh Mausih meningah huleng manehna beuki bingung yang hareupan anakna nu memang bandel. Astagfirullahaladzim. Nah kudu kumaha ngawarahna atunya, dak mate geus taak ieu ari kitu-kitu teuing mah. Ka mana atunya ayeuna teh meuni hees di mana si di si Ocim atawa kumaha? Piraku liwat lohor meuni teu mol-mol. Mausih pusingeun, boga anak ngan hiji-hijina bandel kabina-bina. Ma ieu mah kalepatan abdi margi wengi tadi tetes ngawarah nu jadi salaki. Manehna menta dahar ku abdi disuguhan kartu saboboko. Sigana mah punung atawa memang keheuleun. Da buktina taya mulang geuning. Ceuk Nyi Sarmi bingungeun hariwang deui. Bisi hal eta ngabalukarkeun inditna karta. Wajar eta mah nyai, teu naon-naon ajan rek dijajelkeun kana sungutna oge. Ngarah ka harti jeung karasaeun. Yen ngadu kartu teh taya hartina. Ari sabab dahar mah tetep we kejo. Eta mah balawang we jelemana, geus aya tapakna. Lalampahan naon teh? Geus aya tapakna ti bare toge geus aya tapakna. Memang pikiraneun si karta teh. Cek Mausih panujueun kana lalampahan minantuna. Oke beuki ceuceub ka anak, ceuceub kana kalakuanana. Dari kana warugana mah melang bisi aya nu ngaguna sikap. Muhun tapi mah ari geus kieu mah hate abdi jadi teu puguh rasa. Kedah kumaha tu abdi teh asa kabina-bina teuing. Nyi Sarmi ngumar Cipanon. Taya di jalana nu panghadena mah iwati sabar tawakal. Pan bareta oge geus dipepelingan ku emak sing sabar sing tawakal, sing pasrah kanu kawasa. Da urang teh usaha mah kudu kumaha ngan teu mawa hasil. Sabab si karta keukeuh we badegong. Keun we antep susuganan karasaeun ari geus dibarah kitu mah. Engke ge moal burung balik geura. Tapi kumaha mun Kang Karta neuteuli ka abdi teras nyiksa atawa tega mateni. Sedih abdi teh emak kedah kumaha atunya. Kieu aya nama nyai perkara si karta ulah dipikiran teuing. Anggap we si eta mah kabur. Ari hidup wayahna sing rajin usaha pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe. Sabab urang mangan sakieu kaayaanana. Mate lain teu hayang ngabantu, tapi kumaha atuh da mate batan sakieu bereun batur. Uruseun nu jadi anak, tapi keun bae sing sadar ieu supaya teu berat teuing yang hareupanana. Tah kitu we nyai, keun bae si karta mah ulah diarep-arep teuing berina oge lah. Ngarep-ngarep nu kitu penting mah urang we ayeuna mah jaga diri. Nyi Sarmi ngahuleng. Manehna parametra memang ijid ka salaki. Nu boga kalakuan kitu tapi ari geus karuhan kitu mah keukeuh we hatena sedih. Utamana mah asa boga dosa dumeh manehna geus ngajalankeun nu kurang pantes ka salakina, tapi oge tina awahing ku jengkel-jengkelna. Tong panjang mikir nyai, keun we antep. Tuman lah anggap impian we, ngadah teu ruksak kana awak. Ulah sieun-sieun teuing ku si karta barina oge da moal naon-naon. Keun emak nu milu tanggung jawab. Mausih teu boleh ngabelaan ka Nyi Sarmi. Nu memang taya carekeunana keur Mausih mada puguh hiji minantu nu kacida bageurna. Nya upami parantos kitu onaman mah emak nya mangga we atuh. Nanging punten we titipun anak abdi bade naroskeun heula ka bi emot atanepi ka Ocim. Manawi aya nu terangeun hadi mana Kang Karta teh ayana. Nya jig we paluruh maka ditu. Tatanyakeun kanu sok dicicingan ku manehna. Sugan we aya laratan. Keun bae si Ujang masih na di dieu we jeung emak. Sanggeus meunang idin. Nyi Sarmi tuluy ini trek neangan nepungan bi emot heula sanggeus tepi kanu dijugjug. Sarmi nanyakeun kanu boga warung tapi hanya ka teu meunang katerangan nu pasti. Sabab bi emotna teu nyahoeun jeung deui ingeteun kana kajadian bareto nu buntutna matak pasea. Atuh Nyi Sarmi kapaksa balik deui bari mawa hate nu hanyelu. Srog ka imah Ocim didinya kacida jemplingna taya sora nu kadenge. Malah pantona ge narutup nanakeun yen taya jalma.
Areueuh Ocim ge geuning na kamarananya palang siang kala labur jeung salaki aing. Dasarua tukang ngadu. Tapi aya keneh harepan sugan we isukan atawa engke pas sore datang ka imah. Aing moal waka lapor kanu wajib bisi matak ngaguyurkeun pangusi lemur. Cek hate Sarmi bari terus ngajugjug ka imah Mausi. Bari mawa ka haneueul anu pohara sabab taya laratan anu pasti ngeunaan diri karta. Nepi ka 5 poe harita teh para mitra, Nyi Sarmi tuluy nanyakeun kanu wawuh. Tapi lebeng tetep karta teh harita teh. Teu kanyahoan inditna sarta taya nu nyahoeun ngeunaan tujuanana karta teu balik karta indit ti lemur Cileutik bari mawa hate sedih jeung kacida peurihna ku perlakuan Ocim ka dirina. Atuh puguh Nyi Sarmi beuki bingung beuki melang jeung hariwang. Sabab salakina bener-bener teu datang yakin indit ka lemur sejen. Dadi dinya taya laratan Sarmi kapaksa sumerah kana nasib. Narima kana naon-naon nu geus kajadian manehna diajar usaha hirup sorangan. Keur ngagedekeun nu jadi anak, bagja jeung cila karek ditanggung ku sorangan. Moal ngagantungkeun hirup kanu jadi salaki, nu memang teu bisa diandelkeun. Dina hiji mangsa meneran poe katujuh ti saprakarta leungit. Lemur Cileutik digujrudkeun ku Haji Bana nu uar-uar kabalarea margarkeun manehna geus kabongkaran. Imah diasupan semah nu teu dionang asupna tina janela ku jalan dicokel engselna. Puguh pangurus meuni pahibut nalungtik eta kajadian. Jalma-jalma ngaleut ka imah Haji Bana, hayang nyaho kana tapak-tapakna nahanya atawa henteu. Sabada diayakeun papariksaan tetela bener janela imah Haji Bana aya nu nyokel. Sarta di jero kapanggih tapak jalma nu kotor ku taneuh. Saterusna kulisi desa nanya ka Haji Bana, "Pak Haji, cobi etang sareng tengetan. Nah naon barang-barang nu ical teh lajeng taksir sabarahaeun karugelanana. Ieu teh penting kanggo bahan panalungtikan u langkung taliti susuganan bangsatna kenging." Teu seueur nu ical mah kahiji jam tangan nu disimpen dina luhureun meja. Kadua gelang pun bojo 10 gram. Katilu artos nu seueurna 40.000. Teu aya sareng loketna rupina mah dicanak tina baju kampret sim kuring. Da mung sakitu Pak Ici, jawab Haji Bana bari nataan barang nu laleungit ku kulisi dicatetkeun apiknaker. Nuhun Pak Haji cekap sakieu ge. Keun ge upami tos dipariksa ku nu wajib bakal langkung tadawis. Nah saha bangsatna? Asa bara urang jeung ka mana balikna? Muga-muga we tiasa kapaluruh lajeng katewak. Tah kitu kanggo saheulanan mah nya. Ayeuna kuring rek lapor ka desa ieu teras ka kacamatan sangkan si bangsat bisa buru-buru katewak. Ceuk kulisi Daryanaker. Catetan diasupkeun kana saku kameja cerut turun kaburuan. Dituturkeun ku pangiringna Haji Bana rada ngemplong manahna sabab kajadian nu tumiba ka dirina geus ditangkes ku nu wajib. Rengkak paripolah kulisi dina ngolah eta pagawean teu kacatur. Ayeuna urang kocapkeun Ocim jeung baladna dina hiji peuting kumpul deui di imah Ocim. Tapi teu ngabijilkeun kartu ieu mah ngan sakadar. Rek ngobrol bari ngabadamikeun perkara karta nu ngiles di lemurna. Sarta taya datang ka imahna, hal ieu matak ngabingungkeun ka Ocim jeung baturna sabab sieun katempuhan. "Cim, kumaha sikep urang ayeuna ieu? Narek bebeja terus terang ka Ci Sarmi atau moal? Sabab akhirnya ge leungitna karta teh bakal murid ka urang sabab inditna ti saprak ditagih hutang ku maneh." Ceuk Suha nyarita lalaunan bisi kadenge ku cak-cak bodas. Puguh kuring ge keur mikiran hal eta ieu teh. Sababnya mu diantep karepna bakal mamalawa ka urang. Buktina pamajikan si karta geus 2 kali nanyakeun ka dieu maluru si karta nu taya balik-balik. Lila-lila mah bakal kanyahoan yen inditna teh sabada pasea jeung dewek. Tapi ari rek wak cabalaka mah can wani euy. Jeung can perlu deui lah, temal Ocim Darya pisan. Nyaritana komoda manehna nu jadi cukang lantaranana. Halusna bebeja we kan wajib Cim sangkan urang teu disalahkeun. Najan salah oge moal beura teuing sabab mun urang cicing bae dina hiji mangsa pamajikan karta bakal lapor kan wajib. Mun geus kitu bakal mapai ka dieu nu akhirna urang tiluan kabaud kana hal eta. Ocim ngahuleng. Komo ili mah ukur saperluna ngomong teh kaayaan jadi mata keung. Di luar ti iseun jaba poek bulan atuh meuni meredong matak pika keungeun, taya nu matak narik kana hate.
Barang keur ngaharulang kitu panto hareup aya nu ngetrokan puguh we para mitra Ocim curing hak bakat kureuwas. Harita teh para wargi sadaya, kitu deui baturna nu duaan tiluan silih reret, can aya nu wani mukalkeun panto. Punten. Buka panto ya kuring nya mah. Nu di luar pupuntenan bari tetep keketrok, bangun teu sabar. Para mitra barang kadeng eta sora Ocim jeung baturna marahmai. Sabab apal sorana eta teh sora Karta. Sada si Karta euy bukakeun pantona suga. Waktos da ka pujeng sehe para mitra.